Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu terhormat Ibu Kinten Medina Sunjaya SPD sareng rencang-rencang nu dipika cinta. Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, dinten ieu abdi bade nyarios sababaraha kecap ngeunaan pentingna diajar sareng milarian ilmu. Ilmu salaku hal anu penting pikeun manusia. Kalayam pangawruh eta bakal ngajentengkeun urang langkung pinter sareng ahli dina seueur sagala hal. Ku kituna ulah ngawetesan diri nalika neangan pangawruh. Urang oge bisa diajar sagala rupa hal anu ngarojong kahirupan saperti masak, tani, jeung sajabana. Luang waktu maca buku, koran, internet, atawa majalah. Hal-hal sapertos kitu bakal langkung sae tibatan miceunang waktos muka hal-hal nu teu penting teuing dina internet. Utamana upami anjeun ngan ukur mintenan sareng nantosan kahirupan jalma sanes, salian ti eta anjeun oge tiasa kengingkeun pangawruh ieu tina diskusi sareng baraya babaturan atanapi kolot. Aya loba pelajaran nu bisa diajar tina pangawruh jeung pangalaman batur ku kituna. Mangpaatkeun waktu nu panghadena pikeun diajar, ulah kaduhung engke pikeun ngalakukeun hiji hal sia-sia. Sakitu wae anu simkuring didugikeun dina ieu biantara, nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan atanapi kecap nu kirang merenah. Hatur nuhun pisan kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.